Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambu kalutuk buah melon. Dah ngantuk belum? Luar biasa. Biar enggak ngantuk saya kasih pantun lagi boleh? Nanti bilang cakep ya. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya beli pepaya. Ibu-ibu jam segini masih semangat jawab salam. Mudah-mudahan dapat mantu orang kaya. Buset dah. Matre baik. Daun salam, daun talus, diwadahan kana rantang. Anu ngajawab salam rada lulus kosna keur mikiran hutang. Ada yang punya hutang, pengen lunas, bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Kurang semangat baca sholawatnya. Ibu kunaon ngipas bae bu? Panas. Tahu nggak bu, ada yang lebih panas bu? Melihat mantan di bawah teman bu. Anjay. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa sunnatah Salatau wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Ayo bareng. Allahumma fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqam. Duh Gusti kami berkahkeun. Amin. Telat. Bulan Rajab jeung bulan Sa'ban dugikeun ka bulan Ramadan jeung hasilkeun pamaksadan. Allahumma barik fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengatur waktu, penata acara, pangbagi wanci anu kukula ditaati, dihargai, tur dihormati.
Mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Zat yang Maha Suci. Amin. Hadratal mukarramin wal mukhtaromin, segenap para alimil ulama, para sesepuh, para kiai, para asatid, wabil khusus guru besar kita dari Cilongok, Abah Haji yang tadi sudah memberikan tausiah, para kasepuhan Abah Haji Sarpawi, Abah Haji Suma, dan kiai-kiai yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan nama satu persatunya karena cuman segini catatannya. Teristimewa aparat pemerintah setempat sama saya hormati. Yang paling istimewa panitia penyelenggara yaitu Al-Mukarram Ustadz Ahmad Suhendra sebagai ketua panitia, kemudian Bapak Abi Sambasi SH sebagai sekretaris, kemudian Bapak Ustadz Wawan Gunawan selaku ketua DKM, dan seluruh warga masyarakat kampung biasa besi molotot yang luar biasa kerja keras berjibaku, korban tenaga, korban materi, korban pikiran, bahkan aya nu teu mikiran acan meureun. Luar biasa acaranya meriah, boneka cantik dari India nu caramahna leutik panggungna lega. Mudah-mudahan pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Di dunia dibalas dengan keberkahan, di akhirat urang kabehan di syafaatan. Ya Robbal. Ibu bapak hadirin hadirat, santriyin santriat yang sampai jam segini masih ikhlas kumpul hadir dalam acara Isra Mi'raj, mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini Allah jadikan wasilah, Allah jadikan gambaran kecil, contoh letik, bukan hanya sekedar kumpul di sini, tapi berharap nanti di akhirat kita dikumpulkan kembali seperti ini. Amin. Kumpulan orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah, mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sering saya katakan, mohon maaf, andai pun kita nanti masuk ke dalam surga, amin bo, takut telat baenya. Andai pun kita nanti masuk ke dalam surga, mohon maaf, itu bukan karena amal ibadah kita, melainkan karena rahmat Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau bukan karena syafaat Nabi Pak, kita ini tidak ada apa-apanya. Bener gak Pak? Hayang ka surga boga modal ibadah, lamun lain karena syafaat Nabi, ibadah nu mana anu bakal ngasupkeun urang ka surga? Mohon maaf, urang mah salat karak awak doang, nu nyang hareup kiblat hatena mah gentayangan. Bener gak Bu? Buktina ibu rek salat asar leungit duit 10.000, diteangan kadieu kaditu teu daek panggih bae lah, aing mending salat asar heula lah. Allahu Akbar, mulai tah hate ngacaprak ka mamana. Bismillahirrohmanirrohim, kamana eta duitnya? Waladolin, dicokot salaki kitunya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, pangrasa tadi madina meja eta. Sami Allahu liman hamidah, dicokot ku anak kitunya. Allahu Akbar, robik pirli warhamni, nyamana minggu manu hajat limaan ya. Allahu Akbar, at-tahiyatul, nginjem kami toha jami tohana pelit jasa. Assalamu alaika, kamana eta duitnya? Pas peleba ieu alhamdulillah kapanggih Pak. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Ih aing karak inget, horeng duit 10.000 teh aku aing pake mayar hutang kasih solihin. Alah.
Eta salat model kitu kira-kira pantes tah henteu ngasupkeun kana surga. Jajauheun lamun lain karena syafaatna baginda Nabi Muhammad. Model bapak-bapak hayang ka surga boga modal puasa. Puasa nu mana? Ja urang mah puasana mindahkeun barang dahar doang ti beurang ka peuting. Bener teu Pak? Nya beurang nama teu dahar teu nginum puasa ieu. Peutingna teh doang nu balas dendam bae. Sagala diaya-ayakeun bari jeung puasana ge nyap-nyap bae hawa lapar meureunnya. Aya kotok lewat beletak ditimpug, aya meong lewat disepak. Puasa jeung nyap-nyap bae. Eta meong disepak sampai nganceleng ieu. Mantogana tembok ngek. Datang baturna meong ngobrol, dia tadi ditajong kunaon maling lauk kitu. Ih henteu. Ngising na kasur meureun ih henteu. Ngobrol duaan meong. Pan dia ditajong nyaho engge teu ngarti. Puasa jeung nyap-nyap bae. Bu. Salaki ibu eta. Komo setengah opat saking laparna eta mata dedeleuan rada error. Lumpat ka tukangeun imah nempo paciringan doang cingcauh bae. Lumpat ka susukan ka kali nempo tai pali doang gogodoh cau bae. Komo setengah jam deui kana buka ieu meja geus eueuh sisian. Bala-bala teh manis, es buah sagala pinuh kabeh. 5 menit deui kana buka doang budak leutik eta mata kana kolok kana jam, kana kolok kana jam, kana kolok kana jam bari mamarahan beka anak incu budak ieu jam hirup tah paeh ieu. Apalagi begitu aya nu adan di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar eta can barbar acan bala-bala beak tilu. Kira-kira puasa model kitu pantes tah henteu ngasupkeun kana surga. Jajauheun lamun lain karena syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Makanya ketika datang bulan Rajab, bulan Mulud, urang kabehan sok ngayakeun muludan Rajaban sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi. Ku hayang-hayangna engke jaga di akhirat di syafaatan. Bener teu Bu? Makana Bu nu sumanget muludanana piraku rek eleh ku ulang tahun. Euy, di karet aya ulang tahun pada gelaganya. Ya, saya bukan usil sama ulang tahun, silahkan ulang tahun. Anak saya juga suka ulang tahun. Tapi kita umat Islam Bu, ulang tahunnya konsepnya Islami, tasyakuran. Mun boga manyieun tumpeng 13 mah gerokeun santri ustad tah ngariung. Kadang emunah ieu mah ulang tahun gede laga nurutan budak barat. Meuli kueh bese gede tai kebo. Di luhurna ditaplokan lilin. Anak 3 tahun lilin 3, 10 tahun lilin 10. Bayangkeun ku ibu lamun nini genep 10 tahun. Pasang obor Pak sakalian. Ditiup lain panjang umur kalah paeh bengek lah. Yang lebih aneh lagi eta lilin dibeulem, geus dibeulem ditiup. Ari ceuk aing marek naon dibeulem, ari rek ditiup deui mah. Lebih aneh lagi begitu ditiup pes pareum, tepuk tangan hore, palabah mana hebatna. Muntama pabrik anu ngagubrah-gubrah corobong seuneuna teh ditiup ku ibu sampai parem karak hore gagah eta ngaranna. Artinya apa? Jangan sampai kecintaan kita kepada baginda Nabi yang jelas-jelas akan menyelamatkan kita nanti di akhirat terkalahkan oleh kecintaan kita kepada anak yang belum tentu menyelamatkan kita di akhirat. Bener gak Bu? Tahun depan Rajabannya lebih meriah.
Ya Rabbal. Terus tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita. Ari kulamah nambahan moal loba-loba lah nu diomongkeun ge hiji bae lah, hiji ge tilok diapalkeun. Ibu mah ngaji nabar hobeh asal bubar poho kabeh. Bener gak Pak? Lah ngaji mingguan ge di majlis taklim ustad mah di jero ngocoblak maca kitab, di luar mah ngobrol bari metis jambu. Omongan ustad tilok didenge, cek ustad ibu jangan ngomongin orang. Kalaupun itu bener tetap aja gibah, dosa. Apalagi kalau salah yang diomonginnya tambah dosa, tambah gede dosanya, itu jadi fitnah, cek ustad. Kulantaran ngaji natilok mireungeuh atuh balik ngaji ngobrol di becacahan ngomongkeun jelema opatan. Berhubungkan bulan ini banyak yang hajatan, nu jadi korban gosipan orang hajatan. Sia kamari ondangan kasih mimin jam baraha, jam 11 aing ge ondangan daharna eueuhna naon, aing ge dahar jeung helm. Endog Pak dibelah dua helm cenah. Nih yang biasa banyak komen nih yang make kerudung Pak. Karena wajar ieu mah ibu-ibu mah kaum Hawa. Kalau kita nih laki-laki kaum Adam Pak. Ibu-ibu mah kaum Hawa, kami mah lalaki kaum Adam. Tingali bibir abdi Adam mingkem, kami mah tilok loba omong. Ibu mah Hawa cablak. Hayang bae ngomong eta ondangan naon bae di komen ngecempreng bae, dahar teu ngeunah di komen. Dahar ngeunah tenda yang di komen tendana gorengnya. Dahar ngeunah tenda bagus, panganten di komen pangantenna kurang muncarnya. Dahar ngeunah tenda bagus, panganten muncar, tetep bae di komen panganten lalakina kolotnya. Ampun aing hayang bae komen. Ini saya yakin kayaknya ini juga penceramah juga di komen ini. Kiaina leutiknya. Jangan panggil aku anak kecil pamah. Bah hampura ieu ngajina bari lagaan teu naon ieu. Pugu di Serang malamun ngaji teu bari seuri sok lalu ngitan pugu. Saurang be ka mana Bu Ki? Tapi eueuh balikna deui. Hikmah yang pertama, Bu. Atuh wanci suri-suri, wanci serius. Kita sering dengar dari guru-guru kita di pesantren, di majlis taklim, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, Mikail, wa ma'ahu malakun akhor, dan malaikat-malaikat yang lainnya, dibawa ke sumur Jam-Jam, kemudian dibelah dadanya, min sugrati nahrihi ila asfali batnihi, dibelah dadana, kemudian dibersihkan hatinya. Alhamdulillah. Ini Isra Mi'raj tiap tahun Pak. Ini pelajaran luar biasa. Rasul itu manusia yang sudah bersih Pak. Kok dibersihkan lagi, dibersihkan lagi? Karena Rasul akan diberangkatkan dari tempat suci menuju tempat suci, bahkan akan berhadapan dengan Dat yang maha suci, Allah Subhanahu. Bu, nanti bilangin sama lakinya, Bu, bejakeun ka salakina nu boga salaki bae, nu teu boga salaki mah ulah nginjem salaki batur. Lamun rek nyang hareup Allah minimal nu rapih nu bersih kitu Pak maksudna. Ieu mah ari rek nyang hareup lurah, rek nyang hareup camat rapihnya luar biasa. Celana licin disetrika, bajunya rapi, peci lanci, pakai minyak wangi, sakitu kakarak rek nyang hareup camat, rek nyang hareup lurah. Bener gak Pak?
Tapi giliran rek nyang hareup Allah salat ngarana di lembur abdi mah aya keneh lalaki anu salat berjamaah make kaos hadiah material yang di belakangnya ada tulisan 3 roda kokoh dan terpercaya. Aya di dieu ge salah kisah eta nya ari ngujikeun sah masah bae dulur, tapi kan piraku teu sopan amat. Ari nya ngarep lurah jeung camat izin pake kaos, piraku ka Allah henteu izin. Bener gak Bu? Paham tante? Hiji tah hikmahna. Terus Bu, hikmah yang kedua, kenapa Rasul sebelum di Isra Mi'raj kan dibersihkan hatena? Ini pelajaran bagi kita semua, terutama nih yang hadir di depan ibu-ibu. Jangan hanya sibuk mempercantik wajah, tapi harus berusaha mempercantik hati. Ulangan saukur sibuk ngadangdanan banget, tapi kudu berusaha ngadangdanan hati. Apalagi no yang sudah pada tua mbok, ulah gede laga geus kolot mah, ulah seselfianan bae, ulah tiktokan bae, geus kolot mah diwedakan lain tambah gelis tapi doang dodol supaan. Ieu mah geus kolot ngaji tilok, jamiahan tilok, selfie be pake kamera jahat cekrek. Terus fotona dipake foto profil Facebook, gede laga geus kolot boga Facebook sagala. Nini 60 tahun boga Facebook mang. Ngaran Facebook nage inces yang selalu tersakiti. Boh. Lebay ta budaknya. Atuh nu jadi korban budak ngora, di inbox disangka janda meureun Pak. Barang ketemuan aya laguna teh pan dari mana datangnya cinta, dari Facebook turun ke WA, dari mana datang kecewa pas ketemu mukanya tua. Geus lah geus kolot mah ulah badag laga, mending lempangkeun awak ka pangajian. Karena cara yang paling efektif ngabeberes hate 50% lewat pengajian. Insya Bu turutan kula boga nadom. Bosan tante yo? Ih panggih ge karak iyo. Jalma lempang ngaji dina jangjang malaikat. Colongop lah. Jalma balik haji diiringku malaikat. Hayo bareng coba. Diajak bener mah hesenya. Lamun tamat diajak ieu asana bisa kabeh ieu gara-gara sebotol. Oh nya. Ulangi lah. Jalma lempang ngaji dina jangjang. Atuh make lagu heh. Uras amat. Jalma balik haji diiringku. Nih biar tambah paham, biar tambah semangat ngajinya. Kita berangkat dari rumah masing-masing setiap menuju ke pengajian, entah itu rajaban, muludan, mingguan, bulanan, yang jauh, yang deket. Dohiriahnya jalan kaki Bu, tapi hakikatnya saking mulia-mulianya orang yang mau berangkat ngaji, malaikat Jibril meberkeun jangjangna hayang katincak ku jalema nu rek berangkat ngaji. Amin. Kalah colongop. Lain kula masieun deuleu mata molotot, sungut calangap eueuh sawaraan yo. Ternyata leumpang ngaji eta dina jangjang mala hebat tah henteu. Pertanyaan kedua, kabita apa henteu? Golopok. Sohor cenah bah kabita. Ya tadi mana diajak ngaji mahara rese. Abdi ngajakan ngaji ka lalaki tetangga, moal dibejakeun ngaranna bisi aya barayana di dieu. Ceuk kula ka hayu ngaji ka, kumaha jawabna? Jojong be ustad lah, neraka jeung aing surga jeung dia. Boh.
di dunia keneh geus ngajakan babagi si eta mah. Aya aki-aki geus kolot, hulu ngapluk putih ku huis, huntu tinggal 3 nu 2 geus uget deui. Diajak ngaji ku kula, "Wa, ayo ngaji wa." Kumaha jawabna? Gandeng dia ustad. Budak kamari sore wawanianan magahan aing dia ge keur waktu di sundatan aing nu mangkuna. Rek naon mau sundatan sagala. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu darratin min kibrin. Moal bakal asup ka surga jalma nu dina hatena aya sifat sombong sanajan sagede sireum ateul. Kok sebegitu bahayanya sifat sombong? Gara-gara aya sifat sombong dina hate urang bakalna hese sulit narima nasehat pamagah ti batur. Cicing deui lah. Makana kudu daek ngaji. Bu, ngaji yang bagaimana yang bisa membereskan hati? Ya pan ngaji kudu 3, 1 ijtima, 2 istima, 3 intipa. Ijtima kumpul nih kayak gini, ada kiai, ada jemaah, ada murid, ada guru. Ieu ijtima luar biasa pahalana, alhamdulillah. Ada tetangga saya bu ngomong gini, mau dibejakeun ngaranna, bisa ya barayana. Ustad, aing masana jantilok katempo ku dia ka pangajian, aing gesok ngaji. Cek abdi di mana teteh ngajina? Atuh di Google lah. Nya nama ngetik rukun salat di Google, Pak. Rukun wudhu di Google. Pertanyaanana lamun ngaji di Google, di YouTube saha guruna? Oi, eta meureun gurunanya Syekh Muhammad Google al YouTubi meureunnya. Kitabna Fathul WhatsApp, Majlis Taklimna al Facebookiyah meureunnya. Teu eta mah teu boga guru nu kitu mah. Urang teh kudu boga guru, Bu. Nih biar tambah paham. Baheula ala baheula keur abdi zaman masantren hayang naik kareta kupingkeun lah kupingkeun beheulaanan dengekeun beheulaanan. Baheula keur abdi zaman masantren hayang naik kareta kulantaran duit teu boga cek babaturan aya mang naik kareta nu teu kudu bayar gratis. Oke keren cek ulah gratis ya. Atuh paingan gratis bu, horeng mah naik gerbongnya paling belakang. Begitu asup kula karena gerbong paling tukang, horeng mah campur jeung embe, campur jeung hayam, campur jeung sayuran. Ternyata gerbong paling belakang itu khusus logistik pengiriman barang. Tapi dipikir-pikir kukula ayeuna gak masalah kita naik gerbong paling belakang ya bu ya, ya bu ya. Yang penting gerbong belakangnya nyangkol dengan gerbong-gerbong selanjutnya. Ketika gerbong yang paling depan jalan, yang belakang pun ikut jalan. Ketika gerbong yang paling depan selamat sampai tujuan, gerbong yang paling belakang pun selamat sampai tujuan. Paham gak nih? Nu mantak urang kudu boga guru, guru urang guguru ka guruna, guruna 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 guguru ka guruna, guruna guguru ka guruna, guruna guruna kaditu ujung nama kakang jeung Nabi Muhammad. Sanajan urang hirup di akhir zaman rumah saloba dosa, nu penting mah urang nyangkol ka guru, mudah-mudahan urang kabawakeun salamet. Kenceng amin nama pugu boro-boro nyangkol. Nyangkol tah henteu hate ka kiai, nu nyangkol mah nyangkol, nu henteu mah henteu meureun. Pugu aya bae nu hewa ka kiai bah di lemur abdi mah. Kiai susah diledek, kiai loba duitna dianggap sombong. Eta bae ge kiai loba anakna aya beta nu ngomong.
Dulu Ustad mah anakna loba riab eta meureun tilok make calana cuk saha ya aing ge make ulah sok macem-macem milu maraban moal bo cangkolkeun hate urang ka kiai mahabah ka kiai urang hayang sasalaman jeung Kangjeng Nabi moal mungkin urang hirup lain di zaman Nabi tapi urang sasalaman jeung pawaris Nabi kiai eta sarua jeung sasalaman jeung Kangjeng Nabi Muhammad sampai-sampai memandang wajah kiai itu dapat pahala tingali dina tangkih kaol pamit teu salah ibu bisa nggak buka kitab bu oh bisanya mukanya biasa besi melotot manazoro ila wajhil alim nazrotan papariha biha khalaqallahu fitil kanadrati malakan yastagfiru lahu ila yaumil qiyamah orang yang memandang wajah kiai menatap wajah guru dengan tatapan hormat dengan tatapan senang dengan tatapan takdim setiap satu tatapan Allah akan jadikan malaikat kemudian malaikatna bakal mentakeun hampura dosa ka Allah bagi jalma nu nempokeun wajah kiai tempokeun ka dieu ya sakieu mah teu goreng-goreng amat lah saya tanam mengharium dia abdi mah disebut hidung ge moal marah kurita Sugiarto ge dibela abdi mah bah hitam tuh kan orangnya hitam eueuh tama putih eueuh lah komo tama hawuk eueuh jasa abdi mah hitam-hitam juga kereta api biar hitam banyak yang menanti bu tak percaya baik abdi mah kieu-kieu ge suami idaman bu abdi mah geus janji ka pamajikan cek abdi tenang beneng sanajan kakak ceramah ka dieu ka ditu berang peuting sanajan di karet loba nu geulis ge moal kagoda ku nini cek aing bo memandang wajah guru dapat pahal. Kemudian yang ketiga ngaji nu bisa ngabeberes hate intipa ada yang bisa diambil manfaat bu aya paribahasa sanajan kaluar dina sungut budak angon ari omongana bener mah teu aya salahna diturut bener gak bu nanti pulang dari sini kan ditanya sama lakinya yang gak ikut hadir tadi ngahadiran sia ngahadiran sanu cara mana ti Cilongok saduy Kiserut eta Kiserut ngomong ke naon nyaholah teu jelas iya kan teu bisa ngalap manfaat beberes hate lewat berangkatkeun awak ka pengajian insya terus dinaon di anu kudu dibereskeun dina hate ieu mah geus anu geus langsung belah kadang-kadang di masyarakat berikut urang ieu nu ngomong bo kadang-kadang sok aya hate teu seneng ketika melihat orang lain seneng bener gak aya tetangga kabeuli motor manehna nu ngebul tetangga kabeuli kulkas Toshiba 4 pintu manehna nu nirisan tetangga kabeuli mobil gering dibawa ke rumah sakit di rumah sakit ngadenge tetanggana berangkat umroh paeh di rumah sakit iya penyakit anu kudu rada dipiceunan dina hate urang nyabunya cek Imam Ghazali kieu kun kalyaden kita ini harus seperti dua tangan bu wala takun kal udunen jangan seperti dua telinga oke kita belajar dari telinga tenanan yang ngomongkeun ceuli bae nih telinga kanan telinga kiri kalau dipikir-pikir sebetulnya deket bu kalau diukur cuman 1 jengkal tapi ternyata eta deket ge saumur-umur can pernah panggih nyengir paham meureunnya ceuli katuhu ceuli kenca sabenerna mah deket bah tapi ternyata deket ge saumur-umur tilok panggih maksudna paham tuh loba dulur jeung dulur henteu ak baraya jeung baraya sok parase
aya di karet komplit aya baenya. Bahkan ayeuna mah loba jalema gagal fokus, ari kadengdengeun bager, ari kadulur sorangan henteu bager. Catat, orang banyak dekat sama kita sekarang mungkin kitanya lagi banyak uang, Bu. Orang banyak dekat sama kita mungkin kitanya dibutuhkan. Orang banyak dekat sama kita mungkin kitanya lagi punya jabatan. Tapi catat, popularitas, harta, jabatan semuanya titipan Allah. Waktunya diambil. Ketika urang geus teu boga nanaon balangsak deui, ari lain dulur marek saha deui nu nulungan urang. Makana kudu akur jeung dul, ulah sok pasea jeung barai. Nih saya mau tanya, Bo, ada didikan orang tua yang harus dilestarikan, di antarana di pamarayan mah bahaji sok aya siling anturan. Di karet masih aya. Ulah nempo naon anu dianturkeunana, tapi tempo pelajaran hikmah tina nu nganturkeunana. Pancek ibu baheula cek indung, Bu, cek emak urang baheula ceng, ieu baskom koneng anterkeun tah ka sondol, tah baskom nu hejo mah anterkeun tah ka leles, kitunya. Tah ieu mah baskom nu putih anterkeun tah ka kota bumi. Pan anak penasaran nanya, ibu emang eta anu di sondol sakitu mah kudu dianturan ku urang. Tah eta mah bibi dia ceng. Lamun emak eueuh umur paeh engke dia kudu ngolotkeun ta ka bibi dia, memperkenalkeun ka bibina. Alhamdulillah eta anak nanya deui, ari eta nu dileles saha kitu mah? Ta eta mah mamang dia eta nu baheula ngabeakeun pakaya eta. Secara tidak langsung orang tua kita memperkenalkan kepada saudara lewat media anu disebut nganteran. Bu, saya khawatir, prihatin zaman sekarang didikan orang tua yang positif, yang memang relevan dengan didikan agama sudah mulai hilang. Bener gak, Bu? Nganturan geus eueuh, terus salametan tas panen. Ayeuna mah tos teu aya bahaji. Di abdi mah di pamarayan lamun tas panen salametan ngaranna rasulan. Mamaca nadar tuan seh bebeluk ngariung nage 2 kali isa jeung isuk-isuk luar biasa tasakuran. Terus lamun beres tandur pareker nyiram tah, pareker mujina reuneuh tah disebutna ngabubur ngariung deui bae. Jadi kalau berkah zaman dulu, bener gak, Bu? Nyawa satahun sakali tapi tara meuli beas. Ayeuna mah nyawa satahun 2 kali, meuli beas mah terus bae. Diambil keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Lanjut. Kembali kana ceuli. Irah beres na ceuli bae. Ceuli katuhu pake anting. Ceuli kenca henteu make anting. Kira-kira bakalna betah apa moal, Bu? moal ngomong nage lamun rek make kabeh, lamun rek hento kabeh. Tayu gorengna jelema palabah dia, Bu, yo nyana ngawarung, tatangga ngawarung. Kumaha ngomongna? Lamun rek maju kabeh, lamun rek bangkrut ngajakan batur. Pan goreng palabah dia yo doangna tersenang be nu batur senang teh kitunya. Bu, nih biar pulang ada oleh-oleh, Bu. Sebetulnya ukuran rezeki itu sama, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Biar tambah paham, si ini uangnya banyak tapi awakna geringan baik. Aya eueuh, aya. Si ieu mah duitna pas-pasan tapi awakna sehat. Si ieu mah duitna loba, anak awak sehat, anak badung diudag-udag polisi gara-gara narkoba.
duitna maloba tetep bae teh senang, bener gak Bu? Si ieu mah duitna pas-pasan awak cager anak narurut, berarti ukuran rezeki itu sama, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Paham gak Bu? Anu sok dijin status tiama ku budak, rizki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Tak kos kitu nyin status mamunah aya manfaatan. Hati-hati, status juga bisa bikin dosa Bu. Bu, dimana orang tiktokan ulal elel sungut merot percis doang nu setruk candi urut dipasang dina status, dina kontak ibu aya 200 nu nempo karena status ibu jojogedan, berarti dosa jariah ngalir baik ka ibu. Kadenge munah hati-hati dengan status. Jadi bikin status yang manfaat. Ieu mah status eueuh gunaan. Hewa kata tangga dijin status nanaonan munah. Ari hewa kata tangga ulah sok dijin status, ari wani mah sampuran bae ka imahna cakar beungeutna. Bo, ini yang paling mengkhawatirkan zaman sekarang. Bo, abdi pernah maca status tatangga ki abdi ngelbes seuri statusna kieu, aku bertahan demi anak-anak pret. Atuh pasea mah pasea bae sih ulah sok dijin status kadenge munah lah, kadengena doang. Ari keur pasea jeung salaki ulah sok dijin status, lain kunanaon bisi dibaca ku jalma nu hewa. Ari dibaca ku batur urang mah komena ge bagus, yang sabar ya besti. Tapi lamun dibaca ku jalma nu hewa ka urang sanajan teu komen ge ngomong dina hatena mah lebok tak ku dia. Paham gak nih? Hati-hati dengan status, jangan sampai aib rumah tangga dipublikasikan di dunia maya. Kadang nyerodiah Bu, ieu salaki gering ge lain dikerok lain dibawa ka puskesmas, kalah diajak selfie cekrek dijieun status aya tulisan di handapna cakit lagi atuh sasepatan nyaho kabeh salakina gering. Bo, ulah sok sirikan ka milik batur, ulah sok sirikan ka milik kula ngahaja ngomong kieu supaya akur jeung tema tuh bersama menjalin ukhuwah Islamiyah nu hade duduluran bermasyarakat berangkat dina hate nyabunya urang kudu syukur boga tatangga boga mobil sugan be aing diajak jarah ka Banten kitu ulah hae teu puguh ieu mah tatangga kabeli emas be gandeng opatan ngobrol bae nu boga emas na ongkoh deui teu waragang boga emas 5 gram lamun ngaji gogoro beungeut bae sia eta mah ulah marah biasa si melotot eta pan abong-abong boga geulang anyarnya ngaji nage datangna pang timurian assalamualaikum cager laju milu marhabayan atuh nu belah diopatan ngobrol beteureun nu boga emas cek hijina teh heuy deuleu tuh ku dia emas nama gede eta hutang nama sabeuheung eta hari cek aing marek naon openan mas batur hutang batur milu mayaran moal sugan tahu dinu ngomong nu kadua ngomong heuy ulah salah aing mah nyaho gede ge Singapura tamah rek Singapura tarek emas asli rek naon openan munah kepot tah hirup sugan tahu dinu ngomong nu katilu ngomong lebih sadis ngomong kilah bagus ge emasna doang jelema nama hauk eta deui pan telengesnya sugan tahu dinu ngomong nu kaopat ngomong lah 20 gram ieu aing ge kabeuli mun boga duit mah atuh sasaha ge ulah sok sirikan ka milik batur nyabunya syukuri apa yang wih bisaeun he kaget aing
hidup adalah Bapak Nira bisa tapi bisa nyanyina doang. Ya buktina masuk ngabanding-bandingkeun hirup sorangan jeung hirup batur. Ujung-ujungna ngabanding-bandingkeun salaki sorangan jeung salaki batur. Eta curug bentik-bentik pan kana irung salakinya. Dolo kato dolo to dolo batur bakat dolo to. Dolo korban ngahenen be. Batur maka usaha 2 tahun geus kajieun imah kabeli mobil kakamati baheula usaha kitu beueuh peurahan ore taneuh meureun. Bener tante ya Pak? Sarua ieu ge kula di dieu ge balas dendam yo. Ngaluarkeun unek-unek aing ge mah. Ieu sarua korban Kak. Di imah mah ieu sarua sok digentakan bae. Edekeun rodia salaki digentakan lain tambah bener tambah polongo sok digentakan bae. Tingca ulah marahnya ulang mah ulah cek kolot teh lamun rumah tangga hayang awet dengekeun Kak nya. Lamun rumah tangga hayang awet kudu repok. Horeng repok eta 2 kata rep jeung pok horeng mah. Lamun salaki rep pok pamajikan ngomong. Lamun pok-pok pasea urusanana. Sedangkan orang lamun nu kieu ngajak perang mending keneh mundur teratur Pak. Moal menang moal menang. Ieu mah nu kieu eueuh salahan bener bae nya nama. Eueuh salahan bener bae. Maena mah mawa motor bae nabrak tembok disalahkeun Kak. Geus mending cicing. Ulah geus urang tertekan los lah. Abdi gede mah sarua ka sok ngepel kadang-kadang. Sok ngagoreng kejo sarua bae. Digentakan bae cicing bae ka cicing ulah dilawan. Insyaallah lamun lalaki sabar digentakan cicing bae ngepel kadang-kadang naher cai sorangan engke ka surgana babari Pak. Karena siksaanana geus beak di dunia Kak. Puas teteh puas. Dendam doang budak ya. Bo ulah sok ngabanding-bandingkeun hirup sorangan jeung hirup batur. Nih biar tambah paham, Bo. Yang dikatakan orang sukses, yang dikatakan rumah tangga sukses bukan orang yang banyak uang, bukan orang yang punya jabatan. Sederhana bae, abdi pernah maca kutipan dina kitab kieu, darajatu rizki, tingkatan rejeki aya 4. Aya kasratul mali hiya adna darajati rizki, loba duit. Eta loba duit ternyata tingkatan rejeki yang paling rendah Bu. Atuh komo teu boga duit mah. Anu kadua rejeki nu luhur naon sihatul badan, awak cager. Kaharti ku urang ge sanajan teu boga duit ari awak cager mah ngeunaheun bae nyabunya. Tapi sanajan duit loba pamajikan gelis mulus bahenol bobogaan lepet ripuh Pak mubadir bener teh Pak. Jadi ulah sok ngomong-ngomong aing mah tiluk dirizkian ku Allah ceuk saha eta awak cager lain rejeki kitu munah. Paham tante ya? Awak cager eta rejeki nu luhur di atas loba duit. Paham gak Bu? Bu, ari awak cager mah sanajan dahar jeung anak awi ge ngeunah bae. Hah? Iwung. Inyalah. Awak cager mana jahan dahar jeung iwung ge disoelkeun kana sambal tarasi pake jeruk limo, laukna peda beureum, sanguna cere anyar. Mantap eta aya mitoha lewat ge teu katempo. Aya kan carita urang kota nyaba ka kampung diangsihan kulub iwung melemed mirasa dahar. Eta urang kota nanya, "Ibu, ini apa sih enak amat?" "Ini mah iwung Pak." "Apa itu iwung?" "Bambu muda." "Oh, yang muda segini enaknya apalagi yang tua ya." Tara aja kunon kulub ku dia kadinya. Sihatul badan awak cager ternyata rejeki anu luhur. Lanjut Bu. Catat ieu biar nyengir tapi kudu mik. Aya nu katilu rejeki yang paling utama apa? Solahul abna, punya anak-anak soleh. Kaharti ku urang ge sanajan duit pas-pasan tapi anak narurut.
anak kita mangga bikin ulah adem ning ati ya Bu ya. Paham orang Jawa Bu? Kan kula mas saking Serang Bu. Tiap dinane bahasane Jawa Bu. Lamun duwe pecil soleh nurut adem ning ati. Cek Sundana matis cili herang mata. Anak urang macan aya bejana digerebeg di mahrangda. Nurut anak urang mata salat-salat tah ngaji-ngaji. Eta bae ge tititah ka sawah mantuan mana daekeun anak urang mah hebat alhamdulillah. Tapi mohon maaf Pak, kalau dirasa-rasa anak seperti itu anak zaman dulu Pak. Ayeuna mah hese. Hese tah henteu. Hese dititahku mana ceng tu bantuan bapak dia ngunjal pare di sawah. Kumaha jawabna? Marera rera rerang. Marerang tadaikon eueuh. Bener gak Bu? Nitah ngongkon meulikeun rokok beka anak umur kelas 2 SD hese Pak. Ceng beulikeun rokok abah ya ka warung. Hah? Hah? Leungeunna panyekelan setan gepeng bae. Bener gak Pak? Jangankan yang usia SD, bayi 3 tahun mohon maaf sekarang sudah terpengaruh ku HP. Buktikeun baheula malamun anak ceurik bae euy baheula malamun anak ceurik bae pan eueuh di carana tinggal bapana turun bae ka pipir imah ngorowotan biliknya haung 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 cek kemana cicing ceng gandeng ayah mung cicing anak terek cicing bae ceurik bae diganti ku bapana guk sampai jadi anjing bapana jaku hayang cicing anakna ayeuna mah gampang Bu. Anak ngarenyeng bae, anak curik bae, tinggal ambil bae HP, setelkeun YouTube, ada 5 bebek berenang, wek, cagur. Paham gak nih? Berarti orokeneh geus terkontaminasi ku HP. Bener gak Bu? Apalagi nih yang sudah pada perawan, dengekeun Yuli, Desi, Ida dia. Cynthia, Shirley dengekon. Dia malamun HPU kuotaan be percis doang kotok kula lentuk. Gagal hidup paeh henteu hirup henteu. Dengekeun nih biar paham. Ieu emak-emak dararia neng, heuy, Yuli, Desi, Ida, Shirley. Urang mah baheula manya listrik can aya, HP can aya. Tapi kalau berbicara seneng zaman dulu nyamanya baheula mah aya gatrik, gobag, terus bebentengan, terus lamun puting susumputan ya banyak. Eta hebatna baheula mah susumputan jeung parawan ge aman. Teu lecet-lecet acan. Tapi jajal paina susumputan jeung parawan rengse di kolektor. Bener gak Bu? Ih, kelar. Nostalgia ke zaman baheula, HP belum ada, listrik belum ada, tapi seneng zaman dulu. Di abdi mah di Pamarayan nya, di Pamarayan abdi urang Pamarayan, kampungna kampung Serut, jadi disebut Kisrut eta lain tukang ragaji dusun. Kupedah ngaran kampung kula kampung Serut. Oh. Jadi orang jarang panggil nama, manggil abdi teh Akang Serut. Geus bae disebut Ki Serut lah, tangkal kayu meureunnya. Terus. Baheula di Serut abdi kampung abdi teh hayang seneng gampang. Naik kana tangkal kayu Bu, 14-an. Ngaranna jot-jotan. Aya laguna eta jot-jotan dina tangkal jambu mede, oyot datang di hua pantai embe. Keren apanya? Aya. Doang nadi dia mitina meureunnya. Geus bosan jot-jotan lumpat ke tengah sawah. Aya kapal lewat nyanyi deh be. Kapal menta duit. Oh aya ka dieu ge. Tapi sampai kiwari eta kapal can pernah mere. Hartina kula ngomong kieu
sekarang mencetak pribadi anak yang soleh. Besar kecilnya pengaruh HP sangat mempengaruhi karena soleh jeung teu solehna anak urang. Paham teu Pak? Sanajan kitu ge ulah putus asa, anak-anak urang asupkeun ka pasantren. Sanajan sakola mangga tapi ulah poho, isuk ka SD, sore ka madrasah, peuting ka majlis taklim supaya ngaji bisa ijazah boga. Kadenge munah jeung ulah sok berat sabelah. Kadenge tante ya di abdi masuk berat sabelah bah. Ari sakola mah motor di motoran, baju ruksak ganti, tas rusak ganti, tapi giliran anak di majlis taklim hayang ganti Quran ge didedengekeun bae. Cek anakna, "Pak, pangbelikeun Quran, aceng mah izin ngajina Qurana rombeng." Eta cek bapana, "Ceng, Qurana mah rombeng elos, nu penting mah aceng rajin ngajina." Doang nu bener tah ngomong namanya. Sarakah dong. Cek bapana, "Kadieu mana Qurana?" "Nu soek abah lem." "Dilem." Waktu barang dilem alam taro jeung alam nasroh nyambung kah? Ditanya ku mana, "Ari kitu aceng pelebah mana ngajina?" Cek anakna, "Pelebah dua alam mak." Ulah kitu nyabunya ulah sok berat sabelah. Tetap pendidikan agama harus diprioritaskan supaya anak-anak orang bisa maca Quran. Amin. Akhir kemudian anak yang akan menyelamatkan kita bukan anak yang banyak harta, tapi anak nu boga didikan agama. Amin. Ari boga anak didikan agama mangeunaheun ka urangna, engke urang lamun maot aya nu ngiriman Yasin, aya nu ngajarahan. Ibu naos sok jarah? Oh sok. Satahun sabaraha kali? Jarah nage bari dongko bae jabajuna anyar kenehnya. Lebaran meureun. Bu. Terkadang orang sekarang banyak gagal fokus. Ngarep-ngarep pamere duit ti anak. Kecewa Bu? Kecewa enggak Bu? Urang hese capek nyakolakeun TK terus puad SD geus atulah sampai kuliah, sampai kerja jadi kepala dinas, uangnya banyak, belum tentu ibunya masih ada. Bener gak Bu? Sanajan ibuna masih aya ge anak sukses, belum tentu nyenangkeun ibu. Bener teu Bu? Ya kenyataan anak lamun kolot sugih anak jadi raja, lamun anak sugih kolot jadi naon? Oh nya loba korban doang na di dieu ge. Tuh wajah-wajah tukang ngasuh incu. Pan pamajikan mana pan gawe di Cingluh Pak. Incuna jeung saha? Jeung mokolotna. Ih nya tedek cicing incuna mah. Nya incu kiwari mah teu bisa ngomong Sunda Pak ditu mah. Indonesia bae tu mokolotna babeletukan kawalahan ngalayananana. Cek mokolotna, Freddy, batu baterai eta mah. Disangkana bagus baru. Kamu jangan lulumpatan aja. Ini habis hujan leur ini. Nanti kalau kamu jatuh tur kamu bunas itu. Pabelit. Yang kita harapkan dari anak bukan materi. Ketika kita sudah meninggal dunia, anak ngerti agama, urang dijarahan, dikiriman Yasin, habis sholat didoain, alhamdulillah. Sanajan di dunia anak can bisa nyenangkeun ku materi, tapi di akhirat anak urang bakal nyalametkeun. Urang masantrenkeun anak, urusan jadi kiai lain urusan urang. Ja urang tujuan masantrenkeun anak lain titah jadi ustad, lain titah jadi kiai, tapi anak cenah wawuh jeung sifat 20, titah nyaho kana rukun salat, rukun wudu, engkena bagus namah babalik ka urang orang tuana. Alhamdulillah. Ketika anak baca Al-Quran, secara otomatis orang tuanya terus ditransferan pahala bacaan Al-Quran anak. Amin ya robbal. Nih yang paling terakhir Bu, yang paling terakhir tadi kan coba ulangi review. Tahu nggak review tutut review nasi review ya. Jadi tingkatan rezeki aya opat, rezeki handap banyak uang, rezeki atas sehat badan,
Rezeki utama punya anak yang soleh. Ini yang paling terakhir, rezeki sempurna. Di mana referensinya? Saya pernah baca buku judulnya Qotrul Goes, ada kutipan di dalamnya, inna min a'zami rizki at-taufiqu li ta'at. Panggede-gedean rezeki awak daek di bawah taat. Alhamdulillah. Waktu usaha-usaha, waktu kasawah-kasawah, waktu ngaji-ngaji, waktu sholat-sholat, insya. Jadi yang dikatakan sukses menurut kacamata agama, catat bu, nu sukses mah sederhana kieu, duit aya, awak cager, anak narurut, ibadah daek. Ulangi bu, yang dikatakan sukses duit, ulang ngomong loba, aya bae, duit aya, awak cager sehat, anak nurut saroleh, ibadah kaburu. Alhamdulillah beres hikmah rajaban masa kitu ge. Mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan barokah urang rajaban dihampura dosa ku Gusti Allah, balik di dia dihampura dosa, barokah rajaban. Mudah-mudahan ieu kampung tambah berkah, nu usaha sing lancar usahana, nu sakola sing barener sakolana, nu keur masantren sing bararokah elmuna, amin ya Rabbal. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.